Kata cek peduli begitu nah. Kan orang tadi mah kita jaga jarak. Kamari kan rame harus jaga jarak. Bahkan istri tidak boleh dibonceng suami Eko ojek menang. Kuyang nggak bulunya. Malah ayat cina kamari dek dijadikan sebuah undang-undang suami istri tidak boleh berhubungan badan. Kalau mau jaraknya 1 meter. Emang orang sepanjang gantar gitu. Emang bukan orang segantar panjang. Anakan Budoli Tangerang pasar Kemis. Halus eta sohe. Berapa jeung pamajikan kudu jaga jarak. Emang naik 1 meter. Mun we tibang sajengkal. Atuh mah ka tepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mubarok bisa berziarah ke Selok Jengkol sama Kakanda ganteng sudah ganteng. Abi Jamaluddin Al-Bantani Indonesia supervisor sound system. Insyaallah bala jirok Jabar Banten bisa silaturahmi ka dieu nya. Jarahan ka dieu. Ame lupa dulu di Banten, lupa guru di Banten, nikmat banget, masya Allah. Jadinya Kemarin di Sukabumi Cianjur. Lain Kabeja ke Banten ke lockdown. Atuh pada Lain orang itu jadi kuncen tuh ngajarakeun cenah. Astagfirullahaladzim. Aya na YouTube. Ki Asep ngajarakeun Allah. Malam cuma maca Asep cenah din. La ilaha illallah. mereka Ngajarak sebenarnya duit eta tarikan jarah eta. ada waktu lockdown meni nu pae. Eta ngajarak sebenarnya duit sekali tarikan. Sabeus teh sabaraha yang menang hari eta. Keparabane santri lah sebenarnya bisa meuli beas yang santri dawuh deui yang naon deui atuh. Kitu gimana? Doakeun we. Bener. Buat tarik terus. Ampun, jelema walaupun harus batal, kajian cenah batal ka makana tapi jalan nama wajib, putih wajibin ku ijazah. Ini pan geus niat jarah. Oh, jadi kudu wae. Kudu geus niat jarah sia teh. Ulah dibatalkeun ka makana kena jarah di mana bae. Teu katana suci katana habang. Lu hajian sing harulang. Kamari di dieu mah lockdown teh mana gede. Ibu-ibu teh salakina teh usaha, pamajikanna anu usaha jadi penjual, mau jual kulkas, kipas angin. Imah teh tinggal rongkongna tinggal tulang. Sekalian kusen bongkar jendela. Ayo sia ya. Lockdown kabeh geus. Pantong jual sekalian. Geus gue. Kata cek peduli begitu nah. Kan orang tadi mah kita jaga jarak. Kamari kan rame harus jaga jarak. Bahkan istri tidak boleh dibonceng suami Eko ojek menang. Kuyang nggak bulunya. Malah ayat cina kamari dek dijadikan sebuah undang-undang suami istri tidak boleh berhubungan badan. Kalau mau jaraknya 1 meter. Emang orang sepanjang gantar gitu. Emang bukan orang segantar panjang. Anakan Budoli Tangerang pasar Kemis. Halus eta sohe. Berapa jeung pamajikan kudu jaga jarak. Emang naik 1 meter. Mun we tibang sajengkal. Atuh mah ka tepi. Make knop. Selain begitu, Ketua ini pasangan remote. Pencet. Jaga jarak bisa eta mah. Kan hese masak remote naik. Anu Jamal geus aya remote kan. Sekali remote mobil leungit ya Pak. Dudieun ka tempuhan. Siksa. Loh, mesti lockdown. Sarua gini. Lain aing wae lockdown coba. Ieu ge sarua. Lockdown. poe eta cek peduli cek ieu. Ki peduli cek itu kan lockdown. Lu mun jadi kuncen. Ah, cenah kula kerjaan we kijam lah kesasak kudu kesapur terus bulan. Ai kudu sok nek kijam terus ngabuhan. Tolong gitu. Ustaz tangga ke lockdown pas anu pae bunga mana waduh pokoknya ulah kosasaha sama ke lockdown ku aing kabeh gaweanana nah nu amandian mayit mahna nu boehan manehanana nu nyolatan mahna nu gotong manehanana begitu dikuburkeun padeuleus eta ustaz
begitu rek talkin si Ustad kakubur nyungsep Toma sih sama Ustad jadi nyungsep ke kubur lulus segala kumanehna ulah ku batur ke lockdown lumayan nih borong sorangan mah meunang Iya. bayaran Eta dari peduli ge di Tangerang dengan aya panjalan ka busur. Aya mayit teh weuteuh geus 20 tahunan lah. Mayitna weuteuh, buahna weuteuh. Marang ditanya, "Oh, si goreng eta teh pamajikan Mang Anu, istrina opat, mainan pemilihan kolot sabar dipanggandungkeun." Tah, ku Ki Pudoli cenah kitu dibejakeun ka ibu-ibu tah bisi hayang di pengajian. Mun hayang mayitna munguruk jeung buahna kudu sabar panjandungkeun. Cek ibu-ibu mending buruk cenah. Mending buruk cenah mayit. ngomong gitu mending aja ribut jeung balik aja nanti Mending buruk mayit cenah. daripada dipanjandungkeun Ini kena buah hari ini dia. geul hatenanya Jelas. Mudah-mudahan teh ibu bawa sini bertemu kita ya. kebaca ku pamajikan aing beda kami Kenal. Ya eta mah ki Asep teh. anu din kae pemainan nu nyarita dia Ibu Dole gara-gara nama tah. Dengan buruk jaga pamajikan nasi kepentingan buruk. daripada dipanjang goblok ibu-ibu Cepodoli atuh jadi aing ieu keur mamagahan jelema buruk atuh Hanya diturut sama tema. nya kan salat yuk assalamualaikum